Aktivitas seharian babantu di tempat hajatan. Nah, jadi carita po ieu mah aing nek babantu full dak babantu atuh heueuh naon bae dak nu bisa dibantu anu bisa dikerjakeun atuh dikerjakeun. Ya walaupun pandangan orang mah buruk terhadap aing atuh heueuh cenah babasana pan aya bedaknya cenah nu ngomong aing babantu ge ku ngonten horeng atuh padahal mah aing ge keur kakasab maka kasab medium madak atuh saha bae nu mediokeun. Tapi ya sudahlah aing mah dianggap angin lewat bae daknya heueuh biasalah netizen mah geus naon bae ngomong dak heueuh sasuka jidat. Ja atuh heueuh dak nyamun urang teu babantu kanu batur bising jaga urang hajat naon teu kabeuli catering laju kudu aya nu ngabantuan. Tah di dieu ge pangaruh kulobaan nya barudak atuh heueuh ju bagi-bagi tugas aya nu nyieun bugis aya nu nyieun uli atuh heueuh pangaruh bae dak ai lobaan mah tereh kaanggeus sagala ge. Tah di dieu ngagulung-gulung wajik kitu bae lain ngagulung-gulung dak maksudna mungkusan atuh heueuh jadi aing mah pan kieu dak lamun hajat lan nya heueuh nyieun uli nyieun wajik nyieun bugis nyieun papais pokona mah tek-tek bengek bedak mun tina aya teh mah sagala dijieun. Atuh heueuh nu mantak sok ieu hajat kudu boga modal gede jajaman kuari mah barang jieun bae ge pan kudu ku duit. Tah tidak lupa di dieu dak dalahar heula atuh aya nu dahar aya nu henteu tergantung dak bebas ngan aing mah kudu dahar bae ja aing mah pan lemes ai teu dahar. Atuh heueuh meungpong dibere meungpong ditawaran dah jaleng ka mamana ge pentingna mah dahar ieu tidak lupa heueuh jak kudu boga tanaga meureun digagawe ge bari seuseurean bae pan aing ja atoh ieu dak atoh.